Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa min ma'asil lisani jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang maksiat lisan. Al-ghibatu ari gibah ngupat. Wahia jeung ari itu gibah zikruka eta nyaritakeunana anjeun akhaka kadulur anjeun al-muslima anu Islam itu akhok. Bima kalawan perkara yakrohu anu mikangewa itu si akhok hu kana emak. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu emak fihi eta tetep di itu akhok. Wan namimatu jeung namimah ngadu-ngadu wahia jeung ari itu namimah naqlul qauli eta mindahkeun omongan lil ifsadi karena supaya ruksak. Wa tarisyu jeung ngawucuhkeun min ghairi naqlil qauli tina salianti mindahkeun omongan. Walau bainal bahaimi jeung sanajan eta tetep di antara pirang-pirang sasatoan. Wal kadzibu jeung bohong wa huwa jeung ari itu kadzib al kalamu eta omongan bi khilafil waqi'i kalawan nyulayaan kana buktina. Wal yaminul kadzibatu jeung sumpah anu lacut atawa sumpah anu bohong punten. Wa alfadzul qadzfi jeung pirang-pirang ucapan nuding zina wa hiya jeung ari itu alfadz katsiratun eta nu loba. Hasiluha ari hasilna itu alfadz atawa kana katsirah pek kullu kalimatin eta saban-saban omongan taw kalimah tansibu anu nudingkeun anjeun insanan kahiji jalma awahidan atawa ka salah sahiji min qarabatihi anu tetep ti karabatna insan ila zina kana zina fahiya maka ari itu kalimah qadzfun eta nuding zina liman kajalma nusiba anu disubangsakeun naon azina zina ilaihi ka itu man. Imma sorihan bohnaha kalawan bahasa anu jelas mutlakon berna mutlak au kinayatan atawa kalawan bahasa sindir sumampir. Wa yuhadu jeung dihad sal qadzifu jalma nuding zina ila samanina nepi ka 80 naonana jaldatan jilidanana. Waraqiku jeung ari abid nispuha eta setengahna itu samanin. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu ma'asul lisan sabus sahabati ari moyok ka sahabat. Wasyahadatu zuru jeung persaksian anu palsu. Wal khulfu jeung sulaya fil wa'di dina janji idza wa'ada di mana-mana geus ngajanjikeun si jalma hukana wa'dun. Wa huwa bari ari itu si jalma yuzmiru eta nyimpen si jalma al khulfa kana nyulayaan. Wa matlul ghaniyyi jeung ngangke-ngengke kana hutangna jalma anu sugih. Wasyatmu jeung nyarekan wasabu jeung moyok wal la'nu jeung ngala'nat wal istihza'u jeung ngaguguyonkeun bil muslimi ka jalma anu Islam. Wa kullu kalamin jeung saban-saban omongan mu'dzin anu milaraan itu kalam lahu ka itu muslim. Wal kadzibu jeung bohong alallahi ka Allah wa ala rasulihi jeung ka utusan Allah. Wa da'wa jeung pengakuan al batilatu anu batal itu da'wa. Wa talaku jeung nalak al bid'ayyu anu bangsa bid'ah itu tolak. Wa ziharu jeung ngazihar. Wa fihi jeung eta tetep dina itu ngazihar kafaratun ari kifarah. Ilam yutallik lamun teu nalak si zauj ba'dahu dina sabadana itu zihar. Fauron barina pada harita. Wahia jeung ari itu kifarah itqu raqabatin eta ngamerdekakeun abid mukminatin anu iman itu raqabah salimatin nu salamet raqabah. Fa najaza maka lamun apes si jalma atau si zauj tadi mah soma maka puasa itu si jalma syahraini kalawan 2 bulan mutatabi'aini anu tuluy-tuluy duanana. Fa najaza maka lamun apes si jalma ta'ama maka mereka daharan si jalma sitina ka 60 naonana miskina. Sitina kana 60 naonana muddan mudna. Wa minna jeung eta tetep tina sawarehna itu ma'asul lisan allahnu ari salah fil qur'ani dina maca Al-Qur'an wa illam yukhilla jeung sanajan teu nyacad itu lahnun bil makna kana makna. Wasu'alu jeung barang penta lil ghaniyyi pikeun anu beunghar bimalin kalawan harta wa hirfatin atawa kalawan pagawean. Wa nadhru jeung nazar bikos di ihramil warithina kalawan ngamaksud ngahalangan ka ahli waris. Wa kalawan maksud
ngahalangan ka pirang-pirang ahli waris. Wa tarkul wasiyati jeung tinggal wasiat bidainin kalawan hutang au ainin atawa zat atawa banda la ya'lamu anu henteu nyaho huma kana itu dayan ain sa ghairuhu liyana itu si jalma. Wal intima'u jeung ngaku-ngaku turunan ila ghairi abihi kasalianti bapakna si jalma au ila ghairi mawalihi atau kasalianti pirang-pirang walina si jalma. Wal khitbatu jeung khitbah nanyaan ala khitbati akhihi kana tawakal lamaran atawa khitbahan dulurna si jalma. Wal fatwa jeung mere fatwa bi ghairi ilmin kalawan teu make ilmu wa ta'limun jeung ngajarkeun wa ta'allumu ilmin jeung diajar ilmu mudirrin anu ngamadaratkeun. Wal hukmu jeung hukuman bi ghairi hukmillahi kalawan salianti hukum Allah taala. Wan nadabu jeung sasambat ka mayyit wan nihayatu jeung milang kahadean mayyit. Kullu qaulin jeung saban-saban ucapan yahitsu anu ngajurung itu qaul ala muharramin kana migawe anu diharamkeun. Au yafturu atawa ngendor-ngendor si jalma an wajibin tina migawe anu diwajibkeun. Wa kullu kalamin jeung saban-saban omongan yaqdahu anu nyacad itu kalam fid dini dina agama au fi wahidin atawa di salah saurang minal anbiya'i ti pirang-pirang nabi au fil ulama'i atawa di ulama awil ilmi atawa ilmu awi syar'i atawa syara awil qur'ani atawa Qur'an au fi syai'in atawa dina hiji perkara min sya'airillahi anu tetep tina pirang-pirang ciri agama Allah. Wa minna jeung eta tetep tina sawarehna itu ma'asil lisan at-tazmiru ari make tarompet wasukutu jeung cicing anil amri tina marentah bil ma'rufi kalawan kaalusan wanahi jeung cicing tina nyaram anil mungkari tina pamungkaran ya ghairi udhrin kalawan teu aya udzur. Wakat mul ilmi jeung nyumputkeun ilmu al wajibin wajib itu ilmu ma'a wujudi talibi sarta aya anu menta. Wadhaku jeung seuri li khurujir rihi karena bijil hitut au ala muslimin tawaka jalma anu Islam istihqaron karena ngahinakeun lahu ka itu muslim. Wakat musyahadati jeung nyumputkeun persaksian au nisyanul qur'ani atawa poho kana Al-Qur'an anu geus pernah katalar. Watar quradis salami jeung ninggalkeun ngajawab salam al wajibin wajib alaika ka anjeun. Wal qiblatu jeung nyium al muharrakatu anu ngarobahkeun kana syahwat lil muhrimi ka jalma anu keur ihram binusukin kalawan ibadah haji wali soimin jeung ka anu puasa faradon kalawan faradu auman atawa jalma la tahilu anu teu halal lahu ka siman naon qiblatuhu nyiumna itu siman. Faslun ari eta hiji pasal wa min ma'asil udzuni jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang maksiat ceuli al istima'u ari ngadengekeun ila kalamin kana omongan akhfau anu nyamarkeun itu kaum hu kana itu kalam anhu ti si jalma. Wa ilal mizmari jeung ngadengekeun kana tarompet wa tonburi jeung tonbur wasa iril aswati jeung ngadengekeun kana sasesana pirang-pirang suara al muharramati nu diharamkeun atau pirang-pirang anu diharamkeun. Wakal istimta'i jeung saperti ngadengekeun wakal istima'i jeung saperti ngadengekeun ila gibati kana gibah wan namimati jeung ngadu-ngadu wasa iril aqwali jeung sasasana pirang-pirang ucapan al muharramati anu diharamkeun. Bi khilafima idza dakhala kalawan perbeda ieun di mana-mana asup alaihi ka si jalma naon as-sima'u pangdenge kohron kalawan maksa. Wa kariha jeung mikangewa si jalma hu kana itu sima walazima jeung wajib ka si jalma naon alin karu ingkar in qadaro lamun kawasa si jalma kana itu ingkar. Kantun faslun wa min ma'asil yadaini cekap wallahu a'lam.
bisawab.